Cek cek jiwa lupa. Rekaman. Iya parantos di non parasmanan. Parasmanan langsung konten gitu. Tah terus parasmanan kan waregnya. Wareg tata batak tong loba teuing ieu teh sing sangguna saeutik kan parasmanan. Satena. Gitu kan. Satena Satena eta nu penting mah gitu. Ngarah bising jadi kieu lamun tas balik parasmanan. Tapi ka imah jo dereg-deg jadi Siga Bima kedik lempangna Siga Bima balik Arjuna Si aya Arjuna ieu jadi beteng Arjuna ieu non nggo bahaya sia eta nya kitu indit Siga Bima balik Siga Arjuna eta mah ka ieu nanti kapacilingan. Eta urang ngabahas soal ieu kanggo soal patuangan. Istilah-istilah urang Sunda soal patuangan. Pedah tadi terus Atanapi upami kan pasti pacilingan kan. Pantes tapi iya ternyata pedah tadi semua gitu. Jadi mantas gitu. Lamun ngabahas patuangan atanapi bahasa Prancis nama beteung. Tapi buka heula. Segini ge marake batiknya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun keluarga sadayana tepang deui di Padarengan Channel Simkuring Abowo di Sarengan. Urang Simkuring Mamah Dede. Lantaran di batik teu kerajaten Robih Nami. Pami abdi ditiung mah gitu kan. Sareng Mang Uden Sutisna. Allah. Mang Uden. Jadi jika lain jika geus onana juga panitia aja. Eta. Soalnya batiknya seragam. Lain soal seragam, batiknya batik ngolot gitu. Jadi kan nambahan ieu teh lamun make batik kolot teh batik anu corakna corak kolot teh eta teh urang teh nambahan umur minimal 10 tahun. Gitu. Biasanya lamun batik ya coklat kolot ieu bagian naon tah? Eta mah biasana mun teu nyokotan piring. Nyokotan piring iya teh tunggu goah. Ngajanteng dia teh dihareupeun lawang teh gitu. Bising aya budak edek nyokot sentak polototan dah gitu. Tah eta jadi ngebahas beteung atanapi patuangannya beteung dina ieu nganggo bahasa Loma beteung nya patuangan pami bahasa Kamalayona mah perut. Margi di urang Sunda mah kan seueur pisan istilah-istilah anu nyangkut kana beteung kana patuangan. Malihan Darso makan laguna teh buntang banting nyiar duit barang peuting melaan taeun disangkana melaan naon padahal melaan beteung. Eta teh taeun teh si taeun si Mang Suad mah siga Mang Suad mah teh melaan Mang Suad taeun eta teh duit beteung melaan beteung nya eta naon wae misalkan istilah-istilah nu aya dina bahasa Sunda anu pakuat pakaitna ejeng beuteung atanapi patuangan seueur pisan baraya sadayana mohon naon wae sing seueur teh nah nu urang dinu ieu we anu basajan heula sederhana heula genut tah cik naon wae dinu genut teh pokona mah genut ge loba turunanana seueur aya naon budayut mah genut kan tak rada ngampleh ka hanau teh geuning teh rada ngampleh budayut rada ngampleh ka upami ieu teh kan upami cengkat teh rada ka hanau kitu rada ngagayot ka hanau kapungkur ge aya saha kitu nya komedian gitu anjeunna teh kan perutna teh gendut
bisa ya nyumputkeun HP. Salah oke. Eta budayutnya. Udah. Ini soalnya kan aya anu gendut tapi tuh buka kan Benten deui Benten tah, ieu mah. Budayut mah gendut rada ngagayot ka handap gitu. Berarti temu isina naon ya nya? Nya sigana mah seueurna mah cai meureun. Eta mah ya sigana mah eta mah nya salianti lemak. Ya pasti Lemak kulantaran ieu mah rada cair meureun. Kan dituna dosa. Dosa. Kanu budayut. Ada abi teh nyebat si A si B na budayut. Pokona mah budayut tuh kirang langsung gitu. Waduh gendut tapi enggak gapuy ya. Enggak gayot. Enggak gayot. Sangat gayot. Budayut Nya. Berarti itu level tertingginya si top tier gendut teh. Gendutnya geus gendut teh rada ngampleh ka handap teh. Komo misalkan ayeuna ieu anu misalkan anu geus gendut teuas, heug rada ngabegangan kan si kulitna mah rada kenor can jadi ngagayot. Biasana nu tos dariet gini nya. Eta mohon dariet cara itu. Nya ngarain ieu kulitna si kulit kolot gini. Nya lamun jeun bedug teh babari. Tah gitu eta budayut aya oge sanes henteu mengukur budayut biasanya disebut burayut cenah. Burayut bodeng. Saminya. Iya, sami budayut. Burayut. Mun burayut mah sa kumanya? Nya burayut kesana teh langkung pewat gitu isina teh sekulit-kulit teh gitu. Kesana teh tapi kulantaran ieu pami burayut tapi naon sareng burayot. Burayot mah ngaburayot gitu. Iya, nana teh image-na nya. Ulah seuri. Oh, tok mah seuri. Di dinya tok seuri wae. Burayot mah nya nu ngaburayot gitu. Jadi posisi. Ya berarti benar tadi. Ari budayut mah kan rada berisi tapi nu rada ngempleng mah. Burayot rada peot biasana teh sakulitna teh rada keriput ya. Burayot naon? Image-na kadinya kan coba perhatikan. Karena naon coba? Jauh. Sanes abdi mah. Da kana ieu kana tuangan burayot. Burayot. Budayut. Lah gitu tadi. Eta teh gendut sami, gendut. Tapi anu istilahna ngampleh non. Gendut tapi rada ngagayot ka handap. Ngagayot ka handap. Ngagayot mah ageng. Emang ngagayot ka luhur. Tapi ngagayot teh we kieu ngagayot tong gerakanana tong kieu da kanggo patuangan ngagayot mah. Kitu atuh. Pananganna seueur da ageng tong ngagayot. Kudu ngagayotna eta naon? Nya nu leutik misalkan kucing gitu kan ngagayotna kan leutik. Lanjut. Lalawanana tina gendut atana burayot sareng burayut sareng budayut begang. Begang teh kan aya begang, aya oge ceking. Di rayana begang, begung, eta begang, begung, eta mah Purwakanti eta kene artina teh. Begang, begung, ceking. Cungkring mah henteu nya, cungkring mah sanes bahasa. Cungkring mah henteu lebet bahasa Sunda da teu aya di dituna. Cungkring mah jiga nami pakakas cungkring lain ya. Sanes. Naon sok. Nah, eta begang, begung, ceking, lobanya seueur pisan orang. Begeng. Ieu naon deui sok? Eta nu lalawanan tinu tadi budayut jeung burayut. Ceking, begang, begung. Eta oge naon atuh mun urang mah hiji we atuh nya begeng we hungkul kitu nya tong make begang gitu. Budak teh begang. Tapi ngeunah lamun misalkan nyieun kalimah kan. Budak teh meuni begang budak a. Tuh kadituna tuh Purwakantina geunah. Mbe begeng. Nah, kan Purwakanti kan. Teu begeng begung maksudna. Anu pundung begung. Nah, pantes kan milihna teh lamun Purwakanti ngeunahin. Ngan karunya lamun itu Kang Wowo bagong. Tapi itu. Salajengna aya balik deui kanu gendut ya bureuteu. Nah, bureuteu mah langkung teuas batan sigana tadi. Tapi ente aya nu leuwih teuas, buheukeun. Buheukeun mah langkung seseg gitu gendutna teh.
tapi tapi lain karena penyakit lain buheukeun. Teuing tuang oge biasa. Eta ada abdi resep upami misalkan ka padamelan gitu nya. Kan abdi caket sareng manajer itu ya. Tai papenak teh aduh ieu patuangan. Sebenarnya kitu asli. Buheukeun. Bilin anjeunna nonton. Tak kitu. Pak manajer kira ya. Buheukeun, bureuteu, gemrot. Eta mesti kegendut. Gemrot mah langkung badag. Oh, gemrot mah kabehnya. Nya sadayana gitu. Sirage. Eta gemrot pipi kan eta ieu pisan katinggal pisan. Eta mah gemrot pami tadi bureuteu buheukeun mah beuteung unggul biasana mah nya teu nukeun ka siga gemrot mah sagalana pan. Ieu na oge ka pipi siga bapau misalkan panangan siga naon eta oge patuangan tugu sampeana ararageun eta mah gemrot. Aya oge masih gendut, bucitreuk. Tak bucitreuk mah biasana rada herang. Si patuangan itu bucitreuk mah rada herang, berarti, saking ku kenceng. Berarti tadi leuwih luhur daripada buheukeun. Buheukeun jeung bucitreuk mah deukeut lah. Nya buheukeun kan geus kerang ya. Bucitreuk mah jeung herang nih. Eta mah siga sida menang haplas gini. Haplas terus di pernis. Berarti bucitreuk mah reka sareng kamari bolenang. Keur mah mastakana bolenang beteungna bucitreuk. Nah nya eta misalkan itu lamun batur moyan teh da milu serab. Mun urang mah di baju gitu kan. Keur mah bucitreuk gitu. Tapi nu gas mah namanya gas benerannya jor. Loh alam atuh terang teh acan kungsi ngabedel gitu. Teh seukeurke Kang teh ninggal ajeuna mah asgitunya salirana teh ku katinggalna oge. Katinggal gitu meni padahal teu ieu jigana teh gas gitu. Gas. Nya matak eta abi sok kadang dipencetan teh ku tegasna sok aneh gitu da. Malu aya abdi mah rada langsing gitu. Make rada. Berarti bucitreuk mah tidak melulu bureuteu nya. Nya bureuteu tambah herang juga. Anu pertama teh burayut mah kan ngampleh. Iya mah nya kereng we. Nya kereng jadi henteu turun. Nya saking ku kerengna henteu turun tah bucitreuk mah. Bucitreuk jeung tapi anu ciri khasna teh nyata buheukeun herang. eta nya bucitreuk mah langkung herang. Si ieu na teh sinan si patuanganna teh. Gitu. Di pernis we. Puntennya kana bucitreuk. Bentelu. Upami bentelu benten deui. Bentelu mah langkung kapayun gitu. Si ieu teh si gendutna teh nya langkung kapayun. Mungkin ieu satingkat langkung ageng batan buheukeun. Bentelu. Si badak gendut geus gendut tambahan gendutna teh. Tah sok buleud gini tah. Eta bentelu. Kieu nya bentelunya. Berarti pami istri kakandungan naon tah sobatna? Eta mah bureyeung. Bureyeung beda deui nya. Beda deui. Kitu bade dibahas eta teh. Miheulaan we deui nya. Teu naon. Bureyeung. Oh no. Bureyeung anu ieu mah aya istilahna nyalira anu ieu mah anu nuju kakandungan mah nyata bureyeung, bubureyeungan cenah. Bubureyeungan eta teh dina ieu dina. Ini sami ari ieu mah gendutna mah disebutna biasana langkung istirahat langkung pas upami nganggo bureyeung nya. Bureyeung nu keureuneuh mah. Keureuneuh. Salajengna aya busekel. Busekel mah awakna keker. Tapi perutna gendut oge, patuanganna gendut oge. Tapi henteu kan ayeuna mah kan anu nge-gym mah sok six pack. Ieu mah nya gendutnya keker gitu. Eta ieu teh busekel nya. Salajengna aya oge istilah-istilah anu dina ieu mah ngalangkungan nu tadinya ngalangkungan anu gendut jeung begang nya. Ieu mah benten deui. Aya istilah-istilah anu sanes anu aya pakuat paketna sareng patuangan. Misalkan dina patuangan orang Sunda mah istilah kilikiben. Oh, anu tadi mah fisik. Ya fisikna. Nah, ieu mah sifat keayaan keterangan kondisi lah, kondisi beuteung. kondisi.
Kilikiben. Sok arti kilikiben bahasa Indonesia kunaon? Mengkilikibenkan. Kayak rada-rada sesah upami milarian pengertian kilikiben. Kilikiben atanapi aya nu nyebat kalikiben. Eta teh kondisi di mana urang ngaraos nyeri dina patuangan saatos tuang seueur teuing. Saatos tuang seueur teuing. Lain ieu kalikiben. Biasana tos tuang mungkinnya terus gerak olahraga. Biasa janten. Nah, Ari eta mah biasa janten. sok kilikiben nyeri. Sok iya, sok seueur teuing gerak gitu kan. Ya. Aya kilikiben. Aya oge istilah nu sanesna misalkan seueul. Ngan seueul mah biasana rada kana angen tapi angen ge dina patuangannya tetepnya. Seueul mah biasana lamun ka siku gitu. Seueul. kasih kuku. Tapi dia masih di wilayah patuangan ngan rada kaluhur saeutik. Rada ke tengah deh nya jeung kaluhur rada kaluhur. Ka tengah. Angen biasa. Nyamun ka doger ku juru mobil gitu. Ku juru truk. Mobil kolbak di. Terus biasanya seueul mah di sorangan. Jeung heuk. Salajengna aya nyalingit. Nyalingit mah kondisi di mana beteung aya nu nyelek dina jero patuangan gini. Nyalingit. Oh nyeri tapi karaos nanti. Ngerasa nyaliin kondisi di mana aya karasa nyeri anu siga nu nyelek gitu. Nyelek. Iya meureun Nyalingit nyeri gitu. Asam lambung meureun. Bisa jadi penyebabna. Biasa janten atanapi misalkan aya kram patuangan sok nyalingit gitu. Kayak gitu. Aya oge istilah nu sanesna ieu pasti tos pada mapum sadayana tos pada kenal mules. Mules beuteung. Eta mah panggilan ilahi. Pemi bahasa Kamaloy bahasa Inggris Araringis nama come back to the toilet. Bolak-balik mules. Eta mah kade tah pemi aya eta teh. Coba teu menang di ieu we. Teu menang di cara menang pokona mah. Wah. Oh, cipana ceritakan. Saking ku Olayan ngahalangan. Biasana tos di lawang. Sabalikna tina eta, sabalikna tina mules biasa namanya aya anu jadi sumber pimulesin. Purih beuteung. Purih beuteung ya uih ti hajatan di onangan eta. Biasana purih beuteung ngahaja ngosongakeun beuteung heula untuk jual-jual di eusian isuk-isuk. Bener. Eta wae ya rapat jam sabaraha? Jam 12 nah ngahaja. Moal tuang heula di imah teh. Pasti makan siang gitu. Padahal centang tuh. Nya ari teh cayung. Biasa. Komo panitia nu rada tolong semua. Salajengna aya bunghak. Bunghak beuteung. Bunghak mah siga kembung gitunya. Bunghak beuteung siga kembung pami patuangan urang kembung kulantaran biasa nama mahnya. Berarti loba teuing tah mah bisa loba mah kan gasnya. Gas. Berarti loba teuing minum ge biasa bunghak. Berarti loba teuing eusina tuang ge loba teuing tuang biasa ngabunghak. Biasa kugas atau kucai atau lagi ku tuangan. Biasa ngakibatkeun bunghak. Itu pokoknya si melebihi kapasitasnya lah gitu. Kan beuteung sakieu diisian anjing edan gitu. Biasa bunghak. Karena melebihi kapasitas di beuteung. Bisa atuh. Iya. Komo diisian badak depa mah. Bunghak. Salajengna nu tadi disebutkeun ku ditarusin ku Kang Wowo nya eta bureyeung. Nah, bureyeung teh nuju bureyeung. Bureyeung mah istilah dina bahasa Sunda anu pakuat pakaitna sareng patuangan oge tapi artina nuju ka kandungan gitu. Bubureyeungan nuju ngandung, nuju hamil upami bahasa ieu mah. Nuju hamil eta bureyeung. Saberasa sih teh nuju bubureyeungan kitu.
ieu nembe 11 asih eta teh ngaranna teh non hamil muning cenah lain hamil non ngaranna teh reuneuh muning cenah anu ngalangkungan ti salapan sasih mah disebutna reuneuh muning. Emang muning sabaraha? 13 sasih. 13 sasih muning teu terang taroskeun atuh. Tos lahiran ayeuna. Terus gitu. Tah gitu. Tah eta bureyeung nya. Bureyeung. Terus anu ieu aya oge anu disebat Kang Bowo ieu mun pasti terang. Singkayo. Singkayo teh. Sok naon Kang Bowo? Iya lain selulit lain. Selulit. Ya selulit. Selulit. Ya naon? Pami bahasa ieu mah janten aya aya tapak-tapak di patuangan istrinya da iya biasa nama saat tos ngalahirkeun nya. Nya berarti kan si kulit teh tarik krong ya. Karang ayeuna diuihkeun ka ini ka kondisina tah aya tapakan bara rodas langkung bodas tina kulitna anger nu kulit disesuaikeun sareng warna kulitna oge nya. Maksudna untuk misalkan anu kulitna rada poek jadi bodas itu ngagar siga zebra henteu kitu tapi kalau misalkan rada gelap kulitna berarti karena coklat kolot. Dark gray gitu. Tuh kan rada benten gitu, rada langkung. Lebih gelap. Langkung ngora biasa. Oh, lebih gelap. Upami kulitna rada koneng umyang tah biasana semu bodas. Eta mah geunah ditinggalin teh. Nah, geunah sigeun puas gitu. Berarti teu beuteung hungkul beureunan nya. Pokoknya anu asalna. Ya, tapi biasanya di patuangan ge aya gitu. Eta mah kan hampir biasana panginten anu diet tah. Biasana katawis pisan misalkan kalau babitisnya misalkan badag ngaleutikan biasana aya oge mohon. Tapi kulantaran dia mah nuju ngabahasna soal pakawis patuangan di janten nyaeta dilebetkeun ku abdi dilebetkeun singkayo. Duka bahasa ti mana? Duka serapan ti Cina, duka kumaha eta teh singkayo. Teu sakitu. Lamun bureuteu nya teh Cina bureut. Kabeh bisa. Buci treug jadi kawe. Ya gitu. Tak itu panginten Kang Wowo, pami misalkan ayeuna urang uihkeun deui ka pamirsa sadayana misalkan apa misalkan aya istilah-istilah dina basa Sunda anu pakuat pakait sareng patuangan. Di abdi mah aya. Misalkan naon gitu. Di abdi aya tuh hiji aya hiji. Naon sok? Dosol. Eta mah memang aya dina patuangan. Nya beuteung aya. Ngan dina udel. Dosol. Bujal. Pusar. Nah, bila aya pamiasa mangga disarungsum dina ieu dina kolom komentar. Mangga diantosan ayeuna keneh. Tah kitu panginten Kang O. Siap. Istilah-istilah anu aya patula-patali sareng istilah patuangan. Saya buat itu patuangan. Ketinggalan ente latihanana. Jadi 2 3 patuangan. Kita main Kang O. Sip, mangga atuh nuhun Mang Uden tuh. Saos kabeungharan bahasa Sundanya gendut wae loba macemna istilahna gitu kan. Mangga bilih di wewengkon Palawari sadayana aya kata tanda kecap unik perkawis patuangan tapi beuteung. Mangga tiasa disarungsum di kolom komentar. Mudah-mudahan jadi kaweruh kanggo urang sadayana. Iya teh kunaon ieu dibahas perkawis istilah-istilah ieu. Insyaallah pada ringan teh hoyongna ulah duikeun kana karari teh ararical gitu. Budak teu apal naon bentelu teh. Mamah apa bentelu teh? Itu beuteung sia. Kayak je eta supados ulah ical kadua. Babari neangan materi. Nya, laras. Pun basa sastra duh diut nu kieu we. Tah kitu. Bentelu teh urang ieu dah teh rarai gitu. Apa kuat pakai sareng rarai. Istilah-istilah jadi kayak tadi bener dirubah teh tong padaringan istilah channel tak gitu. Mangga atuh nuhun Mang Uden oge atuh nuhun ka paluargi nu parantos manco ti kawitan ugi kalekasan bobosa panon carang sapakan ada Agung Cukup Lumur jembar pangapunten ti Bapak Ibu sadayana
Hamur satur bae carek. Kembang pinetik Sumedang tina barat. Tutup lawang si si gotaka. Cak. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.